Nah sebetulnya seksapali riwayat anjeunna rek kacai nyimpen sorban musolana teh di pesantren gitu. Terus anjeunna kacai lamun cenah teh tah. Beureum karek niger ka ucing. Barang anjeunna parantos poe teh cai aduh ieu sorban dipake sare ucing. Dicabut sorbana ucing keganggu, mau wali ulah nyai. Ucing keur sare teu ngaganggu. Eta mah nyokot gunting di keureut tah sisi ucing teh kitu lirik keureut. Da sorban butuh dipake salatnya. Berarti mana eta sorban mah harita mah. Ila hadrati mu'alliqatul kitab al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Mana caranya? Enam ratan ya. Wa Nabi Muhammad Sabani. Mas. Rawahu Usairuskun. Ayat hadis Sulaimanul Khomi Tabrani fil Kabir. Ilmu Jamil Kabir al-Musanifu fi asma'i sahabat. Waruya nyeroskeun anamruatan. Sayana awewe eta marot ngaliwat awe ala Abi Hurairah ka Abi Hurairah radhiyallahu. Waruha ay bauna eta we ya asipu melebar. Meleding hiliwir. Ngadelingding. Kawas angin anu keur marinding. Pakola ngadika ya Hurairah lah kaeta awewe ayeuna turidina mereka mana maksud anjeun awewe ya amatal jabari amat wararagung kolat ngene ka ieu amat ila masjid ka masjid abdi teh cenah kola ngadika ya Hurairah otata ya ba'au ibat ibat nah gawe tatoibta nah gawe sesegetan aja kolat kanika eta si awewe na amleres gawe sesegetan teh kolangan deka eta Hurairah parji balik dianjeun pagtasi kumaha anjeun kana eta sesegetan pain sana kami sami tumuping kami Rasulullah SAW ya kulungan nikah layak balullahu salata min imratin ahrojat ila masjidi wariuha yasifu hatta tarja'an ya kulungan nikah kanjeng Nabi layak balu manari masal Allah salatan kana salatna min imratin di awewe arojatu kaluar si awewe ila masjidi ka masjid wariuha ari bauna si awewe yasifu meleber ngadelingding ngahiliwing wating selesep kan itu senupai ku sing itu tahu seger beda saya segernya dinding itu otak sok aja nang ngaliwat orang getak tukanganna sing itu sabra orang tareupun aya malah ngos sabra urang mah boke teu damang aya mah singit ke meleber aduh kuat ka geus ngari eta mah kakak kana bujur-bujur kuat tinggal nyo ku singit-singitna mik apa we nah di kamar laki boke teu damang kuat ka geus ting kelepek mabok melembar sengit hatta tarjan kabalik deui
patak tasilo tuh umah sewe ada karena ieu nya wala santaya naon almorodu dimaksud khusus solgos di kalun sengumah bal idahaba balik ta ini lempang sewe lempang ada balik talengit gitu nya balik talengit idahaba balik talengit naon arwaihu tuha bauna tarit ha bauna tasin bauna tarin dina hiji carios sana awewe teh ngaliwat cenanya kagigireun abiroro teh berarti mustahid pada gitu anu ngamadab ke imam sepenya disebut roti itu rawi hadis ahli hadis sebut jadi rawi hadis nah sebetulnya sesapali riwayat anjeunna rek kacai nyimpen sorban di musolana teh di pesantren gitu tamrukeun sorban teh bodak sorbannya pas bodak lega di lebar dari Arab banyak baradang sorban kemarin ke jubah bajunya gede selalu disimpan dirinya berarti di pangguruannya di pesantrennya terus anjeunna kacai lamin cenah teh dan beranan sagala padu kami cenuka ibak kenaon bola lawi we mun diperkirakeun nganti langkung seperempat jam sehingga ibarang bereta sorban diperkirakeun gitu kucing langsung celokannya diuk nya gek sare gek saena gek diuk reup sare gitu beureum karek liger kucing barang ajeuna parantos poe teh cai aduh ieu sorban dipake sare ucing dicabut sorbana ucing keganggu mau waliulahnya ucing keur sare teu ngaganggu eta mah nyokot gunting di keureut tah sisi ucing teh diri keureut da sorban butuh dipake salatnya berarti mana eta sorban anu harita mah di keureut tah sorban teh nya dikurili sakurina ucing eta ucing teu nyari maka tibra ngegunting krek sakurina ucing digunting cabut eta sesana sapas ucing teh nya dipake sare cana salat tapi kamera salat ucing kerekan tah eta kacarioskeun anjeunna bakat kudu ka makhluk Allah teu ngaganggu tah eta termasuk riwayat teh tidinya diangkat jadi we julukan abiror bapak ucing mana hareup ucingnya ayo khairah teh ucing Hurairah teh ucing, ai abi bapak ucing. Dah nama sana saya berdoa namanya. Tak benang julukan ayeuna berdoa teh asal eta. Anjeunna ngadongengkeun gitu, akhirna geus atuh anjeun mah bapak ucing, gitu sebenarnya. Jadi bapak ucing lah, kieu-kieu. Pikeun ka tenarnya bapak ucing. Cek urang mah cek bahasa Arab berjigal ucing abu roh teu nya bapak ucing euy kawas hakikatnya rasul banyak kilab anjingnya gila barang kilabun anjing hakik rasul dalam jawa kilab lain anjing gitu namanya kilab kawan ayahnya di Jawa mah geuning bagong teh lain babi bagong teh aran ieu teh petruk teh bagong sudah bayangnya bagong orang bawa teman babi itu lain, ada celeng babi mah. Tapi harapannya kilap teh anjingnya, kilap tapi ya kilabun anjing tapi kilap. Jorobin kilapnya, nabra. Ujaya mah, Murabin kilapnya, Murabin kilap, Murab putra kilap. Duka tapi lain anjingnya kilap barunya. Ya lain jelema ada kilap, aki kilap ngaranna. Da aya ngaran sapi ge. Bang Bakor, mana apa tu Bang Bakor? Aduh, aku sebetulnya orang awal dulu Bang Bakor. Sapi, saya tu suka aku akan deh. Dia lagi senyawa, dia ngaji, ya kan? Masya. Sok sapi betul guru penyebut Bakor. Ya dan mereka sadar memang menang kolot. Ternyata Bakor teh bahasa Arab. Ternyata sapi.
Dan cek cenah guru nyen arep budak kudu anu islami, bahasa Arab gurunya Islam, bahasa bakor, terus sampai saja islami bahasa Arab, nu islami teh artinya nu islami nu halus gitu artinya ulah kena bahasa Arab juga islami pada bahasa Arab. Islami teh pada bahasa Arabnya. Bahasa lagi ayat islami apa? Dia makan bahasa Arab, mengaran wing halus orang muda, ada lelaki gagah jahanam. Aduh, wantong. Masih jahanam atuh setiap jelema di dulu nggak berpanggil. Tukang ngaduruk we ada pulsa buru mulai mau apa tuh dulu si jahanam tukang ngaduruk. Udahnya. Karena bahasa Arab juga Islami, bahasa Islami, dari Islami seperti Abdullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Atau Abdurrahman, Abdul Qahar, Abdul Qadir dengan Allah 98 ulah tapi Allah nama menang kalau kayak tapi kayak Abdul tidak Abdullah ulah Allah hukum si Allah tuh menang Arab jelas Allah hukum kecil kayak Abdullah pun Allah hukum kayaknya rupa ke Allah menang ke Allah ke Abdul iyo makan kasara Abdul jahanam. Ayo deh tak, wah ada kami gagah si Ajroil atau wawan maturan jalan makabe kesiun kesehatan pada Ajroil karena aibung disebut nyawa. Daya di kesehatan, amit-amit di kesehatan. Atau di sekolah wawan maturan, guru-guru kan kesiunan. Jodoh Ajroil, udah itu datang saya bubar kami birat. Jangan ngalih ke sekolah birat aja lemah. Ayo teh si Ajroil arana, jangan Ajroil tidak, tuh yang ikut nyawa. Ampun deh. Lah si Jibril nya. Ayat Jibril ngaku Jibril aya nya Jakarta. Boleh ngaku Jibril kan. Tapi si nang si Al Edan kan teh kode. Si ngaku Jibril ngaku malaikat Jibril. Hah? Iya Edan. Sagar kan. Terus dia tadi Cirebon mah pernah ngaku nabinya. Agama apa Jasun. Agama Jasun ngaku nabi. Si teh kan mukrom ini. Kriminal, tugimin. Kira kita dengar nama salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala tugimin. Itu pantas. Kalau salah tugimin. Tugimin. Gilanya itu pantas. Kurang seru. Itu ayah hebat. Tapi sallallahu ala Muhammad. Baru nanya. Saudara Muhammad, saudara Tugimin, gila. Eta di Cirebon ya. Ngaku Nabi Jasun, agama Sunda. Tadi keresakan kau ayah penganutnya. Masya Allah. Di beja-bejakan di Nabi santos Muhammad. Ayah ngaku, lu ngaku Nabi, ayah penganutnya. Ayah di mana di Amerika mana di Cina. Ngaku Nabi Cina-nya beda. Ya, komo Cina. Teu malikir pan nabi teh kalakon Al-Qur'an ya masuk Al-Qur'an teh kalakon nabi 23 tahun sebelum nabi Quran kan. Terus setiap ucapan nabi hadis teu mikir adinya cing mana jadi hadis santai yang ngomongna geus sok. Teu jadi hadis saru hadisna anak buah rawi hadis tugimin. Rawi tugimin. Kemakola tugimin. Aduh, teu mesra. Mani asa hebatnya itu hebat tugimin nabi tugimin aduh asal-asalna tugimin Rasulullah tepantes sedih kau sabar mah geus kalung aya Muhammad yang tercinta jeung teu malikir nama teh pun Al-Qur'an geus puguh kalau kana nabi teh aja teh sahu sementara Al-Qur'an moal aya dal kalau wahyu Allah teu malikir kadinya duh pada istrinya mau setan ya iblis ngarwae cokot begitu kan. Teta. Napikeun ka anjeunna teteh kedonge bareng caprak ka mana teh nya halayang euy. Mana gerak ka deui hanca. Aduh ngadongeng kedua. Aduh, kamu mana ya? Mana tidak? Awe
ngaliwat ka payuna beroro bari eta teh make singitan cek wero awe kawan anjeun amat anu agung cek eta amat bari ka masjid cenah kang urang jeung mana pengersa kiai cek eta beroro aduh cenah euy nah gawe singitan anjeun mending melebar mana deui kiai berikut ka menyentuh kalbu menentang asmara semana sakit hati semana kana bayar ratu ka jantung darul kana tuur leklok kana bujur kana bujur leklok kola cek eta awewe duh cenah kang wayah neneng kuy deui kumaha eta nya ulah dipikeun ka seunit sabab sarusul kuring nguping teh Rasulullah cek Rasul moal narima kana salatna awewe di masjid bari make seunitan oh kitu mun atuh mah kuy deui sawe teh nya ngumbah kana eta minyak nu penting ngaliwat kere tong bau ka masjid teh tong bau seunit ka leungit seunitna nambah mangkat teh sawe kitu. Kalau nikah Nabi SAW al-muhtaliatu ai pirang-pirang tanpa hulu wa mutarijatu anu sok ngadohirkeun huna kabeh naon al-munafaqatu eta teh anu munafik nu sok ngadohirkeun ngapapaes eta munafik alati taloban ayu tolibana ya lubuna tegese awe anu sok merdih alokana huruf min ajwajina ti pirang-pirang salakina tawe berarti sering pirang-pirang min gari ujin tambudur berarti pirang awe ya ada haruna dohi ngadohirkeun kabeh al jina takala pepes lirasi ka manusia ajrabi saja punari al kabeh eta munafiqatu pirang-pirang munafik napakon aliman kala napak munafik anu banget nu bangsa amalian dan aliman amaliannya bangsa amal rahu Abu Nuaim Amir Mas'ud ai awe anu cekanya Nabi ai anu sok tanpa hulu nu sok ngadohirkeun ai sok ngadohirkeun kana papaes eta munafik tegas awe anu sok merdi kana hulu disalakina tanpa hulu minta talak itu minta ditalak kang talak kuring sok beli saya kuring talak 100.000 saya hiji atau dibeli talak lalaki dari beli sok kuring talak anjeun 1.000 kuring kok ta 1 juta kuring talak tah kok biayana eta mah hulu awe usul betul kuraka eta nu kitu teh nyata awe sok kadohirkeun ngapapaes kalau deket batur disebut aya munafik termasuk bintang film wa da bintang film yang sok kadohirkeun ngapapaes mah karo batur lain hareupeun malahan mah eta mah ada di panggung depan belakang we ngadohirkeun papaes aya munafik aya sok merdeh kana hulu eta teh pirang salakina eta teh aya munafik bangsa amalian warawaya diseroskeun an Yasatar dalwana qolat kana Kaisa bayana marus Rasulullah dina hiji mangsa Rasul salam jalasa kersali di masjid usoli salat cenah usoli jeung salat abdi bayana antudopa antara senderen kanjeng Nabi muta'adadin lita'adadin karena bilangan dari jumlah oh 8 kan gitu salah usoli lapat usoli eta bayana berteraket antadopa dapatkeun kana muta'adad tapi lain jumlah pataha ma ari idopati lil mufrad maka seperti matahkeun kana eta bayana kana perkara tina idopat kana mufrad atawa tina idopat tidak idopat asal cek asal pasalat maka jadi eta lapan usoli teh li mujarodiroti
hanya pikir karena pungkeun wal jaati jeung id pujaiyah wa id lapan id pada sangaseta lapan usoli li mujarodi takkidi karena nyepikeun kana nguatan mupajatiha karena ngagetkeun eta lapan usoli bayana wa rasulullah itu mubtadaun wa jalisun eta hobar-hobarna karena kitu deui kalau menikah sapoe orang Yusuf pokoknya aman dardir bayana depan bayana depan bayana itu usah dibayar depan bayana berita ke bayana gitu nya bayana mah eta dorok zaman tuh doi dapatkeun ida juga jumlah suma domanat tulis suma dominat tulis simpen pebana makna salimana syarat dari ka maka eta pebana kana kayaan li ibdaliha karena gantinya pebana min jawab wajah bayana mah labuda tunang teu aya kuna kana kayaan labuda tunang teu lakan beda mah min jawab kusi macan ngacok ye ujubah kana wajibna eta bayana mah labuda tunang teu aya kuna kudu ka beda mah ye jawab gitu eta makrunan anu dibarengan bida kulapan id bujayah kama huna sebagai tempat au bi idan lapan idan id bujayah ta id bujayah taini id bujaitina taini atau bujaitina pirang-pirang id bujayah wa mana bayana au patin kauni Rasulullah atau ngepotkeun kana lapan kauni Rasulullah apa ya patin teh kop oh wa mana bayana akotin atau pirang-pirang waktu akotin kauni Rasulullah atau waktu kaya Rasulullah gitu eta jadi riuk gitu teman-teman kalau play foto yang maksudnya cerita itu di masjid idaholat we asup gitu tidak timbujaya we asup saya berarti apa we min mujinatin tina min mujinatin tasgiri min mujainatin ditasgirkeun di kampung mujainah di tasgir ismun kubailun jadi aran kana kubail kampung min mudor di kampung mudor bahwa eta mujainah teh eta mujainatun bin Adi bin Tobihoh bin Ilyas bin Mudor segitu aduh bener. Jadi saya tanyakan Rasulnya seturunan tarpilu ngamanjangkeun dipatilpa tarpalu eta tilu manjangkeun siapa kana pakana tawe bijinatin dina papaes lah kata we di masjid pokoknya ngene sallallahu alaihi wasallam ayuhan nasu in hauk nisa akum anil labsi zinati wa tabahturi manusia segini Nabi inal kulo juga kabeh nisa akum ka pirang-pirang kabeh anil labsi zinati tidak nganggo papaes tina make papaes wa tabahturi jeung lereangan eta sinu masih ngaluskeun ngalumpang dinya ngegeo gelitek dengan penting-penting kita tuh gelitek penting dalam pakainya jika joget gitu tuh ini pekat pelakuk gitu kan tuh kita kletek aja nih kan itu eta teh ulah kalinya awe sok pun itu nya di lubang itu giplak dihajar dengan dipelentak-pelentikan dia bari buirunya renyo tiba-tiba di kita anu bagaimana anu guris pembeli sonya ya bar
Di mana ulah kitu teh fil masjid di masjid. Paina Bani Israil sana Bani Israil lam yal anu teu ayeuna ngaranna Bani Israil hatta patabasana hatta albisu sing nganggo ieu Bani Israil ni sahum nganggokeun Bani Israil sahum gawe Bani Israil aljinata kana peso tambah turu jeung gawe layangan air maswa mutakabirin tegas lempang beri gede pil masih di masjid dengalah anak cowok yang ada di mana tuh orang taya manusia gitu kudu nyegara gawe anu make papaes terlalu bari lempang di geol-geol lempang gede bawa laki sarua tenguna bahasa laki nyok ego gini kalau ke jubah ke gabung teh beri semre beri itu bawa biasanya alakanya buru ngagidar barang diberi bok jabrik lempangna edek juga juri blabrik blu oke kalau berdu tungtungna gana yang kebedu gitu lempangna ngagegag bukukna jabrik lempangna udah gede beri edeng kunci juga juri teta temenang katanya kada beri edeng beri leleangan buat tabah tur temenang lempang tabah turnya leleangan teh jadinya ego lah kita itu termasuk penyakit batin itu penyakit itu bukan untuk kagak sorangan tidak batin pada timbulnya ego mah timbul karena dohir pada sabuknya rasa aing teh pan asa aing rasa anu asa panganuna dari mungkin takabur ya begitu batin penyakit batin itu termasuk teh mesti kopi bijilna teh tidak hawa nafsu akibat nafsu akhirnya jadi timbul tah leleangan timbul gubret timbul hasud jelas mantap di punafsi dekom satyasya lemah ke nafsu kelima perkara hiji mudah waktu dzikri wa tafakuri lemah nafsu teh kelima perkara hiji di punafsi mudah waktu dzikri wa tafakur hiji dawam ke dzikri jeung tafakur dan mikir itu dalam eling ke Allah jeung tafakur mikir-mikir karena asar apa Allah kabeh dalamnya asar apa tapak damel Gusti kadua bijul alimi kuwar banget lapar maksudnya puasanya apa nafsu teh kurangnya nempo awe juga ngajar lihat udah geus gok itu parawat pada kabeh asap parawangnya saya nah saya benar lapar bangetnya dia lebih ka Bogor komo tadi ini sekarang udah Bogor kabeh ge nempo awe udah Bogor kabeh ini tuh dah nya guys teh punya ayam setik mah tapi teu parahnya teman kawas teger puasa mun nafsu ka birahi teh mah erek mun api nafsu pigluteun kadang-kadang henteu deket teh nya nafsu rek lut oge na sabaraha leles kitu ge aya piamarahan ka mana teh maneh teh mun kudu ieu nya mun kudu sia rek mun cau ka ieu reka mana tuh mana pala diusap abdi sabab nafsu jangan nafsu Allah nah sababna kemana teh puasa banget lapar mantap banget lapar mah itu mantap kalau makan nafsu mantap belum lapar sih main nafsu nafsu tempatnya tadi kosong dor lebaran atau mau kambing guling ayah sapi guling tungtur mobil ge diguling sabal mah geus loba kaya nafsu gede dalam butuh teh pinu segala diguling timuli hayam teh dipanggang diguling-guling ingkang domba guling sapi guling mun guling atuh mobil guling diguling tinggal bronnya diaradu gitu teh katilu bi ibadati kasiri katilu ba ibadah ya bi ibadati kasir kurba ibadah loba ibadah mah nafsu teh salah bakal ngurangan ku puasa we aya geus teu penting berung
Nempo baju halus suka rembung teu. Nempo baju halus suka rembung teu. Nempo hakanan halus kitu nah eta aturan nempo eta tanya koco nempo nata kali bacin mencing kolok. Nempo kelapar. Ani pada teu nafsu. Tapi dak geus kitu mah dipikir geus teu aya teu nafsu. Gitu nya. Haru nempo awan geulis oge suka rembung teu. Ada gitu teh. Laparnya. Anggernya hayangnya. Tapi itu sabaraha kawas keur beuteung pinu sok. Beuteung pinu tuh. Sia kumaha gimana imahna? Sia kumaha balikna? Awas ka yang ditanya penting kan gitu keur puasa mah. Teh hayang. Boga-boga mah teh keren tapi seuk. Nafsu letoy. Tapi geus buka kok buinga saya mata gue. Kok kemencrong gimana tadi tengok gitu aja susu. Cara kapan itu janari itu kapangi. Ayo orang teh setan liwat. Tadi mah orang lagi jelema. Aduh pengen teka apa teh. Bakat kuliah panon, orang nu ngaliwat juri gue juga awewe. Jadi kan. Kapan mau jatuh nafsi, merangan hawa nafsu, seunggah salat paksakeun, seunggah tarawih paksakeun, seunggah ngaji paksakeun, seunggah madang mah boro-boro seunggah. Nanti kalau sayang boro seunggah yang madang wae saboro-boro. Ti suruh ka ulit. Sugare teh hayang-hayang wae. Nanti kereketkeun gitu. Tah teh sapali mata kleureus nah mata kurangan ngaberung hawa nafsu di perkara. Kalimana nyata bikuatil mursidi ku kawata guru mursid mata ngaji teh pilihan guru teh ke mursid. Ciri ka mursid guru teh mata gede amal besok kerja ka muridna ngadu ka muridna besok hampuraan teh kesannya. Sampai yang mursid teh bareng arti jadi itu adem ayam gitu nya. Jadi mai resolusi segala perkara. Ayo gurunya untuk kau pada buat manfaat semua toko ilmunya tentu kai terguru kasih sepatu kamu sidang tong di luar wayang tenurut berarti tak maramet awas kau kutuk sia hotel guru kita guru gitu punya guru gitu temur sih dari tong di luar jauhan guru guru mursid hampura karena murid datang anaknya itu masih ke anak didik pan seru. Terus gue jangan dapat kecap, kayak gitu. Terus gue berenang. Bos gue jangan. Dan saya betul. Saya bawa. Peladannya sudah sewa itu. Bukan pang orang ini kurang berangkat. Nah gitu. Dari imam bareng ngawas saya namanya ada anak perbaran terakhir. Berarti mana itu kan? Kama pada Ibnu Hajarnya. Itu mana itu? Rahu Ibnu Majah wa hadis jinatu teh kasiratun pisan ida tahaqaqat dimana nyata. Naon qaswatun kana muatin amal mujarruha hasituha bahwa makruhun au maduniha bahwa harumun garo kabiratin sama pada dari Ibnu Hajar Lakana bisa salam ayo meratin istatorot di mana awewe istatorot no gawe sesengitan istamalat tegese gawe al atoro kan sesengitan bahwa ari atoro teh tataibun sesengitan wal murni maksud eta perkara ya dohir nare husin itu perkara semua harajatul biji la tawe amin batiati mana awe pamarot ngalet awe ala kaumin ka kaum mina ajzabi ti pira-pira sajen kaumna lain kaum sajenis atau kaum anu udah kita paham babadi tapi sajen itu liyajdaru supaya liyajdaru reha pasti nanti jauh teh aduh pohon penting teh tidak liyajdaru pasti
Roehan kana teh sengitan. Ya jaru aduh pokoknya anjing. Kaum kabeh teh gitu. Roehan kana sengitan. Pasti ngeunaan nya. Pasti ngeunaan ka kaum kabeh naon pastikeun ka kaum kabeh roehan kana sengit. Elatan jadi elat lima kublahu karena para samehna pahia are eta we jinatun maka papais aikal jinati seperti maka papais kesulit ismi dina hasil dosa wa ain tapawut makamun beda-beda wakul ain sabar-sabar nadorot wakul ain sabar-sabar ain panon nadorot menengri ain ilamol kuno haram eta jinatun papais kama taqwa seperti stile perkara wahu Imam Ahmad wa Nasa'i wa Hakim an Abi Musa an Abu Sa'id Asy'ari dawan kaya Nabi kieu di mana awe nu geus sengitan cenanya sengitan terus keluar ti imahna gitu ngaliwat ka jikaum eta pasti saya ingat kayak kaum teh kana sengitan tawe teh sareng papais gitu teh sabasan panon nu ningali panon kana barang haram eta ge termasuk papais gitu artina bisa matak jadi doraka termasuk papais pakola ngadika Rasulullah sallam at lakta atau lakta ningali anjeun ditas jadi toat tolakta kamu malah ningali anjeun fil jannati surga para itu maka ningali kuring aksaru aliha kana pangloba-loba ahlina eta surga eta pukul upirang-pirang fakir oleh santai ada kana ieu tempat eta jeung wajibkeun padola fakir kana kumaha fakir ala goni kana nusuk ngumpulna kana nusuk wa inna mamanu pasai mana eta hada yujibu ana pukul asa pirang-pirang fakir jadi surga aksari loba min agniya itu imam pirang-pirang buhar pahbar maka bejakeun pahbir bejakeun anjeun andalika itu Gusti andalika tinu kabeh kama sahabat berkata kamu seperkara aksaru ahli dunia ai pangloban ahli dunia etal pukor ibarat karena ngabejakeun an hari tingkah oleh santaya anu pukor dahola masuk kabeh ala jannata surga pasantaya pukor ada orang masukkeun kana pukor kabeh kana surga wa inna ma dakhulu bisa asup di pukor kabeh bisaihin ku kabeh sareng pukor kabeh mal fakir sareng fakir payan fakiros fakir di dalam yakun nanti kabuktin fakir kita soleh kayak dulu ma'ubur pola al azizi nalika saya azizi wadohiru hadis eta tahridun ning piringan ala tarki tawassuki kadang tinggal di cembaran ini dunia kama anapihi seperti perkara eta tahridun ning piringan anisa kabawe ala muhafidoti ala amri dini kana ngaraksa kana perkara agama di alal bulana supaya asup kabeh anu kana supaya asup aya kabeh kana kan di kamar pola mamanya mana ada hal banyak maksudnya sampai halaman apa ya Sumatera ini yang kira mau gimana ini kira-kira biasanya atolatu pinari
atau binari bisa benar di pengharap itu atau ini kuringan pindah neraka ada rencana selain neraka aja namanya kawe pada yang dikuring aksaro ahliha kapang loban ahli nawe etani sawe rawahu Imam Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi an Anas wa Bukhari wa Tirmidzi an Umar Imroni bin Husain dari kan kabe aksal duhuri nisai tegasna pangloban asup nawe pindah ka neraka dikirati to'atihina karena seetik turut tawe kabe kalau tali rasul jeung rasulna wala wali ajwajihina jeung ka salakina wa kasatu tarjihuna jeung anu pangloba-lobana ngaduhirkeun kabe Pernah kupro, sudah ada deh. Dia ku parah. Nilai tak ada dina wadalika. Kalau bisa waktu. Terus sampai pada terasa maksudnya.